Bismillahirrahmanirrahim. Babun bin kiro di hadal kholqi. Ieu hiji bab dina ieu bab rek caritakeun beakna sakabeh makhluk. Iraha tah mimiti beakna makhluk. Kasireum-sireum eueuh kitu. Beak mah. Wadik dinopi kaduana bab ieu rek caritakeun iraha ditiupna eta som-som ku malaikat Israfil. Ya napan dicekelan kieu tah. Oh, teles-teles di barang dijieun kok kieu. Nya. Patuh pan malaikat. Dan kos delem mah. Kunaon make dicekelan kieu wae? Sieun pas dititah ku Allah eta som-som teu siap ditiup. Coba cik Allah, Sofi, siap. Mana nya som-som teh? Kitu neangan heula lila. Bisi kitu. Ya. Kontak yeuh we ti barang dijieun kok. Siap. Pona tiup penting ngawar we ditiup kitu. Jadi kos urang kitu tunda rada gampang lakene ieu urang tah. Pas dititah we katang koteng-teng neangan. Di mana kana orang disumputkeun malaikat Jibril gitu. Atuh moal juga moal. Ya mah misal lain gitu, mau malaikat mustahil gitu. Ya.